Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina orang bakalan mere info tempat dahar anu ngeunah di daerah Kawali, tepatna di warung Bapak Haji Abbas. Geus manggeunah nya murah deui. Mantap coy. Heuh barudak. Tah ieu teh karyawan anu paling eksotis di warung Bapak Haji Abbas. Namina teh Mang Bebeb. Di dieu mah lamun dahar teh urang teh nyokocorangan coy. Siga keur paraspanan teh geuningan. Tapi kade ke mun pas bayar sok darmajinya hahaha. Kudu jujur, da orang Sunda mah katelahna barager teh geuningan. Beb, seberang. Namanya nyadar teh. Sanggup jadi tilu. Terus kurang 2, bala-bala genep, ayam 2, ye 5, kedel 22, naon deui nya? Heung. Endog hiji ye 25. Beuteuy. 28. Terus tangkil 30. Orek hiji urang. Oh iya orek hiji. Oh, 10 hiji siap. 10 hiji po.